langsung sadayana dulu ti lembur baraya nu ti kota panggih deui jeung urang Haris 12 pas. Ayeuna urang aya di alun-alun Pagelaran, bro. Dan di video ayeuna urang erek ngevlog tentang tempat-tempat atau anu aya di Pagelaran ieu. Oke guys. Pokoknya mah indah pisan alun-alun Pagelaran, bro. Tonton terus video nah. Oke guys, hari ini kita akan langsung ke sasaran. Saha ieu? Kang Harisnya? Kela-kela. Ieu saha buka maskerna saha ieu? Weh, Kang Dodi. Kumaha kabar? Ternyata. Aduh, kumaha kabarna? Sehat. Alhamdulillah. Aduh. Naon Kang Haris di dieu? Ieu ngevlog alun-alun Pagelaran dipoto. Kabetulan pisan, guys. Lain bejana euy boga channel YouTube naon ngaranna euy? Alhamdulillah Kang Haris namina Dodi Daily. Dodi Daily ke ditulis di handap aya Dodi Daily. Tong hilapnya di channel Haris 12 pas oge. Subscribe, oke? Senior. Ayeuna tuh urang ka mana teh kahaya euy urang baju oge sarua men. Widih. Teh kahaya urang teh janjian. Aduh mantap. Jadi ya Kang Haris, saya boga rekomendasi tempat nu rada halus. Di mana tah kira-kira nu di alun-alun Kecamatan Pagelaran ieu di mana tah nu halus? Di jembatan Kang Haris. Jembatan mana tah? Urang poho euy. Paling itu Cimangu Kang Haris. Cimangu teh belah mananya euy? Tuturkeun urang. Oke guys, ikutin gue terus ya, nanti kita bakal nge-vlog bareng sama Kang Haris karena kebetulan banget nih kita ketemu di Pagelaran. Lain urang carita heula saeutik urang carita. Oke. Mun teu salah urang teu panggih sabaraha taun. 1, 2, 3, 4. Oke guys, jadi urang teh ieu teh jeung Kang Dodi teh CS di Alman Suryahnya. Ya. Genep tahunan mun salah teu panggih ayeuna pangling. Haris baheula mah urang teh sok kikieuan. Euy, aya YouTube. Dan aya lain cain dan aya YouTube mah geus aya ngan urang apal gitu. Oke. Pokona mah lanjut ayeuna lanjut. Pasti seru banget. Teman-teman, ikutin kita terus. Oke guys, hari ini kita akan pergi ke jembatan. Yo! Ieu Kang Haris tempatna anu di tukang teh tingali jembatan. Indah pisan, bro. Iya sempat viral tempat itu Kang Haris. Tapi baheula urang teh pernah ka dieu Kang Haris. Pernah basa keur mun teu salah naonnya euy? Pramuka teh Kang Haris. Pramuka. Urang review langsung? Langsung Kang Haris. Ieu pemirsa teh yang apa Kang Haris? Oke. Abi. Siap. Jadi sorry guys, sekarang gue pakai bahasa Sunda dulu ya karena nggak nyambung. Lain nggak nyambung. Balelo, ayo kita review band. Jarang-jarang ya. Jarang-jarang bener euy. Ini YouTuber kan ya. Wah, utang disebut YouTuber hamba Allah. Aduh, Haris 12 pas. Oke coy, widih. Beh dieuan euy alus. Ayo lanjut. Gue pernah pramuka di daerah sana di pesawahan, tapi mandinya di sini di kali. Iya benar. Dulu mah nggak segede ini gitu. Sekarang mah mengerikan sekali. Wih, besar. Inilah jambatan alias jembatan. Guys, ieu teh mun teu salah jembatan naon dod ieu teh? Ngaranna teh jembatan naon ieu teh? Teuing teh apa? Ieu teh jembatan Cimangu naon? Cimangu lah. Widih, indah sekali, guys. Dan perlu diketahuinya baheula mah urang mah keur jaman di sakola di dieu teh osok mani Sabuligir, ayeuna nama daerah atuh mani Sabuligir mah, guys. Kita dulu
Jargon kita dulu, oke guys. Jargon teh naon euy? Jargon teh apa ya? Ucapan lah, kebiasaan. Kebiasaan, oke guys. Perkenalkan, nama saya Haris. Saya Dodi. Kami Sarip Firman. Sarip siawayana kudu tonton tadi beres. Namun tadi tonton siaku aing jargon eta bakal leungit. Kita dulu itu trio teman-teman. Trio, iya benar. Saya Haris dan Sarip juga Firman Sarip. Hidayat. Tapi mungkin Sarip sudah sukses sekarang. sukses katanya jadi dia. Bos. Jadi bos, ya Jadi benar. bos kompor. Sarip wayahna saya tah. Ngasih panggil ku aing kudu di lalajoanan tah. Sarip. Anjir. Sarip. Sekedar informasinya bisi orang Jakarta, orang naon wae nu teu apa ieu teh ngaranna teh keusik. Dod bahasa Indonesiana keusik teh naon euy? Pasir. Tong salah ieu pasir nya, ieu pasir. Lamun ayana 10 ton atawa 10 mobil jadi duit. Matak urang entong era entong naon gawe urang rek ngarakeusik rek naon. Urang kudu tetep semangat. Oke? Apalagi Dod? Alhamdulillah kameramen. Kameramen Kang Haris. Wih deh, dadah. Bayar 50 juta Kang Haris. Wah, tuh aya jutaan. Nu penting mah jajan. Jajan ya, kopi. Ngopi. Meuli Gatsby. Anjir. Neraktir ka bogohna. Pulsa. Hari AdSense terus dengan sabaraha juta. AdSense sebenarnya disebutkan jutaan acan tapi ratusan ribu mah leungit ayalah. Per dolar mah ya. Per dolar mah ayalah. Tapi tong ditinggali tina dolarna tapi ditinggali tina videona. Jadi lamun aya iklan dina channel Haris 12 pas eta tong di-skip sia teh ame bisa meuli kamera gitu. Mungkin segitu aja ya lah video vlog Haris di alun-alun Pagelaran, di Kecamatan Pagelaran. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channelnya YouTube Dodi Daily. Jangan lupa di subscribe ya, komentar, like juga teman-teman. Bantu kita supaya kita lebih kreatif Semangat. lagi dan lebih semangat lagi untuk membuat konten. Mungkin segitu aja. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan Sarip Firman. Dadah. Dadah.